kamu di Bandung artis Natorojon ini itu apunten ka para ibu bapak anu bilih kalengitan ini anu saha ieu urang dieu oh di sini ayo kan ini Mang Oleh dia mere duit wah gaya Sadis naon kamu kenal we hanya sok kenal apaan Teh Rita Rita naon nu kieu Rita cenah lain eta naon Teh Rita Sugiarto nu kieu ngawakilan uing mah astagfirullah majarkeun teh sim kuring ngulem ti Bandung nu geulis diwakilan ku nu kieu aduh hancur ya ampun geus kolot ya tuh ampun meunang ngarepotkeun ieu saha dibawa ka dieu aduh ampun ieu mah ya ka panitia ieu kurang hareup lain kurang hareup teh neuleuh ninina tuh neuleuh atuh geura sakedap urang taruh sila Kang Ejot monya ti mana mah teh ti mana mah teh di Bandung ti Bandung cek Teh Rita Sugiarto nya ban sim kuring teh ngulem teh ka Teh Rita nah jual emak nya mah ohang cenah pangwakilankeun Teteh Muncrut nyerakeun setem make nyebut Teteh Muncrut pan mah teh hanana talatah ka uing ampun mah aya artis Muncrut pan manehana ngadahar cabe loba teuing ayo emak ka dieu jeung saha ayeung asiston lain asisten beleguk naon asisten eta Nanang Gonel Nanang Gonel nu mana aya di ditu oh ieu teh nina si Nanang Gonel pantesan atuh jika banget teh jika Mang Gonel ai maksud mak ka dieu bade naon uing tadi kita nyanyi cenah teteh teh cenah nyeribeuteuh lain da Kang Ejot oh da kumaha urang teh kudu sadar-sadar da sim kuring teh ngulem teh nu leuwih geulis ti tadi nah jadi nu bikin kieu bututnya da maka daya tahan piraku uing teh dongkap ampun ngerakeun tinganan ampunten ka panitianya da sana sim kuring teh ngulem nu kieu ieu teh tapi sabios da harayangeun cek teh oh nya aya mah bisa ngalagu bisa tapi mama harga diri sabareng naon kunaon dalam ngalagu celeng teu nyawer mah itu nyawer kana saweran wae mama salam heula kanggo ka urang dieu sok atuh atuh mangga atuh lain salam kitu sapa salam ai mah artis lain balat atuh balat teuing da baheula ayeuna mah henteu heeh ai pan meureun baheula zaman sok ngalagu buat para hadirin sekalian ibu-ibu bapak-bapak adik-adik yang cantik lain kudu salaman sok atuh sapa heula naon apa artis mah kitu di mana ya artis mana kitu aya artis ya teh pan aya acara senamnya senam naon eta teh saman kanggo ibu komitmen eta cuat teh kan ini kanggo bapak guru gubernur aduh guru kepala sekolah uing tadi panggil ku gubernur nah ka dieu ari mah salah panggung ya mah acara samenan eta teh nya kemana yang penting acara mah daek teu mak daek teu mak daek teu daek pijeun parepeh daek sia mah kehela musingkeun naon itu kang ngendang teh kasep ada ampun josek nyun nyosor wae kieu tuh pokok tukang genap aduh mas bukan pemajikan sete mak pemajikan da di mah pemajikan aduh ampun punten anu gaduh caroke arampihkeun paur si mak duh teu kaopting arek ngalagu mah yang ngalagu sok atuh ngalagu keneh lah kagoknya terus kana panggung mah urang seueur ngalagu ibu hampura ya tuh ya hampura nya ibunya hampura eta salah aya naon ya naon ya kanyut kunang dorang tinganan mau kanyut kunang lain hari artis mah kudu disambut atuh disambut di kumaha disambut silahkan OMC oke hayang aya kursi heula euy aing kubalaga dia kursi cenah kursi coba namut kursi hiji cing kursi aduh deka ngaliweuh kursi neng hiji tuh namut kursi hiji cobi namut neng bager ada penyanyi mah kudu kitu deka ada lamun lain ka kolot sudi teuing aing cing arek naon keun atau pikeun tah kursina wing sama itu lain jang maneh si Kalau mah tengok, yang diu ayang diuk cen awas. dibalik atuh mah Cok, naon naik diuk. di ditu Awas. di ditu rek naon cicing di dia
Keulah awas lah. Aduh, ampun, riuh asa riuh. Sok, naon diuk lah ya. Oh, atuh daek gitu Heeh. Pak. Gusti nu agung geus kolotak ya ampun. Nyusahkeun. Sing lempeng atuh. Ieu bapak gawean tukang goong sia. Tah tukang ngom. Manis nya dipindahkeun. Wah, entong sia teh kasep. Sok diuk bener bawa kursinya bawa diuk lah diuk. Bari diuk gerak lu geus kolot. Sok. Dibersihan ningali dibersihan. Nanaon atuh. Dibersihan di luhur di diuk di handap teh. Salah naon? Salah. Alah aing Gusti nu agung. Sok. Punten ngarepotkeun. Ngarepotkeun. Keun cenah diuk. Kelah atuh leula euy. Astagfirullahaladzim. Di dia Menang datang di nu kieu. tengah. Nya. Di tengah, di situ guling ini mah. Tuh deka. Moal teh Gusti nu agung ieu. Sakuri weh. Rupa-rupanya. Sok diuk ngalakuin. Nah, eta. Sok. Diuk sih ya. Talian gitu. Teu aya teh. Teu sopan kan ini teh kitu-kitu teuing. Atuh rencana naon geus langsung. Oh, dapat Jala. kuat hengnya. Sakedeung. Urang tanya heula, ieu naon? Iya. Heeh. Saya teh sok pan di sekolah masuk aya piriwil. Aya mah geus parkiran. Sanes. Naon atuh? Atos ngajar SD. Oh, banyak kan piriwit dulu olahraga. Nya. Olahraga naon? Olahraga itu anu panjat kenteng. Gimana ya ulah pajak genteng? Cing sok, arek ngawih. Nya. Ya, sok ngawih naon atuh? Kawin naon mate. Ibu laguna naon? Ulah eta hese. Ah, can mental. Acan. Can mental sih. Acannya. Oh, kalau dekat belah dieu nya. Paruman. Ibu laguna naon? Ulah eta hese. Acan seteh. Oh, bener. Acan ya punya. Tapi itu kayak gituan. Alah, ada budak ngegel Naon? budak, ngegel indungna cenah budak. Mana? Gusti. Lain budak ngegel Lain indungna. Naon? Budak keur nyusu. Oh, Sama budak ngegel indungna. ada meni reuas segelong ya. Lain meneh ka tempo we. Ini teh. Ari emah boga salaki. Ka ento ayeuna mah. Henteu nya harana. Ayeuna mah Adangan urang dia mah. Arek nyangan anu Pilih kasep. nu mana? Itu tukang foto eta. Mana? Si Aman. Wayana balik aturkeun. Wayah balik kudu nganterkeun tah. Ayang tunggu ya sebentar. Aduh. Aturkeun tanggung Ayang jawab. jangan begitu ya. Aduh. Gusti nu agung nu kieu po ka kieu aduh. Ya ampun Gusti nu agung. Balik kudu mau ambulans sih mah. Sok suudon wae kawin teh. Si ieu ya sharekeun meureun. Arek nyanyi ieu heula. Naon? Sunda. Lagu naon? Anu awet rajet teh nih. Kumaha? Anu Awet rajet. Sok cing. awet rajet. Sok kumaha ieu teh? Sok. Anu kumaha Naon eta? Nyanyi apa sinen mah Oh sine, cing, sine. rupa-rupana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ate aya deui. Atos Asa kunaon? Ayo mah cageun. cager. Nah, aya di ngeusan. Sok tanyakeun. Lamun teu aya deui atos pan. Ampun. Tuh. Berarti Lamun- dalang anu belet. Mun lain kakolot. Acan deui teh acan deui. Uing mah hayang lagu TikTok. Naon lagu TikTok Anu teh? zaman kiwari nih Nu mana? TikTok. Oh, Anu ini hayang lagu anu TikTok. Aa ulah deh. Oh iya, lagu eta. Oh, udah uing mah teh dah siapa dulu dong. Ampun. Laun Aduh. ini ya mah. Ketua kudu Mate gaul. baheula teh artis. Hah? Artis baheula. Lain Anaon? kucing gering. Heeh. Awas teh nyalawer nya. Kudu Naon? nyalawer. Acan juga acan sama. Lamun teh nyalawer, uing nu nyawer. Cing sok lagu naon? Kayak tadi sambut ketang pohon. Sok. Cing. Sok sambut lah. Oke, baik para hadirin yang berbahagia, artis dari Bandung. Iya, inilah dia yang sangat jelek sekali ya. Pada rek di mana ngomong geulis tanya kena geulis.